Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha damang teteh dinten ayeuna sareng Ustazah Hena urang bade diajar bahasa Sunda ngeunaan materi pupujian. Mangga teteh dibuka buku paketna halaman 4-nya, urang kawitan wae materina. Teteh pernah ngadangu naon ari pupujian teh? Nah, dinten ayeuna urang bade ngabahas tentang pupujian. Naon sih ari pupujian teh? Teteh pupujian asalna tina syair. Nah, ari syair teh ngagaduhan arti puisi anu asalna tina sastra Arab. Tah pami urang di bahasa Sunda, puisi teh urang namian sajak. Teteh tiasa ningali di halaman 4 buku paket aya sajak anu judulna Di Kebon Binatang. Eta teh mangrupakeun salah sahiji contoh pupujian di bahasa Sundanya teteh. Teteh cobi dibaca sajak Di Kebon Binatang ya dina buku paket halaman 4. Saur teteh eta sajak ngeunaan naon nya? Nah, di dieu ustazah bade nerangkeun nyaeta pupujian teh aya sababaraha rupa. Tadi kan tos dijelaskeun nya sajak teh termasuk kana pupujian. Nah, ayeuna urang bahas biasana naon bae sih maksad dina pupujian teh. Nu kahiji nyaeta muji ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah, cobi pami teteh tos baca di dinya isi tina sajak Di Kebon Binatang eta tentang muji ka Gusti Allah. Tentang naon teteh nyaeta urang teh ngahaturkeun syukur tentang ayana sasatoan anu dicipta ku Gusti seurupana. Tah eta teh mangrupakeun tanda kakawasaanana nya eta salah sahiji contoh pupujian. Teras aya deui nyaeta sholawat ka Kanjeng Nabi. Aya deui teteh nyaeta doa jeung taobat ka Allah Subhanahu wa taala sareng ajaran agama. Aya deui seueur maksad tina pupujian, tapi intina nyaeta pupujian teh ngeunaan rasa syukur. Pokona mah tentang keagamaan urang ngahaturkeun nuhun ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah, teteh ayeuna ustazah bade masihan contoh cara maca sajak atawa pupujian dina bahasa Sunda. Nyaeta sajak Di Kebon Binatang kenging Beri Putra Mandala anu masih aya di halaman 4. Mangga kuaha sareng teteh dibaca oge nya sasarengan sareng ustazah. Langkung sae upami teteh nyobian macana sapertos maca sajak nu leres. Teteh panginten terangnya kumaha cara maca sajak. Ai sajak teh sami sareng puisi teteh janten di dieu cobi kuaha sareng teteh sapertos maca puisinya nu sajak Di Kebon Binatang teh. Hayu urang sami-sami cobian. Di kebon binatang, kungsi abdi ka kebon binatang. Loba sato ciptaan Allah, ningal anu ieu beda rupa, ningal anu itu lain rupa. Sasatoan anu dicipta ku Gusti jadi tanda kakawasaanan. Gusti nuhun teuing ieu di dunia tos dipaparin rupa-rupa sato anu loba mangfaat pikeun manusa. Muga diri ieu bisa syukuran maparin ku doa jeung kaimanan. Kenging Beri Putra Mandala.
Kumaha tetes tos dicobian maca sajak di kebun binatang sapertos maca puisi nu saleresna. Nah, upami atos sareng teteh jago, hebat, pinter. Ayeuna cobian ku teteh kurang kerjakeun ya lembar tugas di buku paket masih di halaman 4 teteh. Tingali di panghandapna aya soal-soal cobi ku sareng teteh dieusian diserat eusina di buku catatan keenjing dina video call daring urang bahas sasarengan sareng ustazah. Oke teteh kanggo materi dinten ayeuna mung sakitu ti ustazah. Hatur nuhun kana perhatosan sareng teteh, hatur nuhun atos ningali video anu ku ustazah damel. Mugia sareng teteh tos ngartos naon materi pupujian tehnya. Tadi diantarana aya pengertian pupujian di mana asalna teh tina syair, di mana syair teh mangrupakeun puisi anu asalna tina sastra Arab. Nah, pami di bahasa Sunda puisi urang namian sajak. Teras dina sajak teh diantarana aya muji ka Gusti Allah, sholawat ka Kanjeng Nabi, doa jeung taubat ka Allah, ajaran agama sareng rea-rea ti eta. Nah, ku adi sareng teteh di emutannya naon sih ari pupujian teh. Mangga tong kilap tugasna dikerjakeun. Oke, insyaallah keenjing urang tepang dina video call WhatsApp. Hatur nuhun sakali deui ya teteh. Mangga sing sumanget diajarna insyaallah manfaat kanggo urang sadaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.